Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes nepangkeun simkuring Ahmad Jubairi Ramdhani sareng Rama Kurnia Santosa. nya di dieu kamari teh ayanya di Instagram ti humpu meureunnya naon sih Q&A di Snapgram teh meureun tah ayeuna meureun ieu duaan bade ngajawab patalekan ti rencangan sadaya. Patalekan nu kahiji. Yo patalekan nu kahiji aya ti Im Sadam. Atau Ayam Sadam. Patalekanna nyata kagiatan naon wae nu aya anu pangramena di pendidikan bahasa Sunda. Saur abi mah nya kegiatan di Sunda mah rame gitu. Nya contohna tiasa dikepoan di IG Benderan Cage nyata teh pengabdian ke masyarakat tapi eta nu saena pokona mah rame pisan. Nu kadua naon di mah? Aya RBS Riksa Budaya Sunda. Eta ge tiasa dikepoan di IG RBS. Meureun nanya sajana aya naon? Mitra Sunda. Eta ge rame gitu. Pangramena eta mah asli. Terus Pokona kegiatan di Sunda rame sadayana, rame pokona mah. Di program kerjana aya futsal. Mun aya nu ngeunaan sastra geuning teh aya ngobrol ngeunaan sastra seueur lah. Aya teu mun di kesenianna aya tilih senda kos kitu. Teaterna aya sambada, mun hoyong sajak alamna aya pajak suji. Pokona mah kegiatan-kegiatan mah rame di Sunda mah eta nu saena pokona mah. Patalekan nu kadua ayeuna aya ti Safira NRTM. Wah, eta barudak motor jigana NRT. Nah, cocok. Penasaran ka Akang anu acuk hideung abi mah. Wah, Nu mana? nu mana? Acuk hideung. Sadayana acuk hideung. Sok mangga pilih. Pajang ka patalekan anu nomor 3 nyaeta ti Anur Rifki sawarna kumaha Mang Rama? Tips beh teu jenuh di himpunan kumaha Kang? Wah, ieu tah jama-jama deadwood biasana jama-jama pengangguran jadinya jenuh matakan kedah gawe kedah gaduh support system eta paling penting. Eta tong poho salat 5 waktu. Nongkrong, lailap nongkrong, ngopi, ngobrol. Laras bidang hiji? Laras. Mantap. Penonton mantap. Salajengna ayat patalekan nomor saberapa teh? 4 berartinya. 4. Sati Elma SYJAH patalekan teh nyaeta ID Sunda teh kina bakal kukumahaan wae. Kumaha Mang Rama kena? Aya di Sunda teh bakal kukumahan wae. Nu kahiji pendidikan, nu kadua penelitian, nu katilu naon? Pengabdian. Eta di Sunda mah. Bakal gitu. Gitu, nu saena eta. Saena eta. Ayeuna patalekan nu kalima nyaeta ti Hamba Gusti saurna teh naon Himapen Satara teh Kang. Himapen Satara teh nyaeta himpunan mahasiswa pendidikan bahasa jeung sastra Sunda. Laras. Pisan. Nah, eta teh Himapen Satara teh nyaeta hiji organisasi mahasiswa non benefit, non profit anu aya di Universitas Pendidikan Indonesia jeung dinaungi ku Kema FPBS. Cakep. Penasaran ka Himapen Satara? Cek IG-na. Himapen Satara. Nu saena eta mah. Nah. Ayeuna meureun patalekan ti sayu teh. Saya teh yang suci. Wah, yang suci. Saya. Ayo. Hari pendidikan sastra daerah nah digentos jadi pendidikan Sunda cenah bahasa Sunda. Kunaon cenah? Tah eta teh sabab bisina salah jurusan. Jadi nyangkina teh pendidikan bahasa daerah teh bahasa masing-masing di daerahna. Tapi tanu di UPI mah pendidikan bahasa daerah teh nyata bahasa Sunda gitu. Eta teh nembe digentos enggalannya. Digentos teh asal nama pendidikan bahasa daerah eta teh seurnu salah jadi pas itu ge fungsi nya di sanes bahasa Sunda di mana? Di Jogja. Di Jogja nu daftar ka bahasa Sunda padahal eta pendidikan bahasa Sunda asli nama gitu meureun. Beres barudak? Cakep. Kumaha mun saya? Saena. Nah, ayeuna patalekan nu ka 7. Aya ti saya teh Penikmat senja. Penikmat indie banget gitu ya. Ai di Sunda teh tiasa kenging jodoh teu alah. Kumaha nya di Sunda? Puguh seuseurna teh nya nilik di alumni pendidikan bahasa Sunda teh seueur nu nikah deui jeung bahasa Sunda kitu meureun. Da abi mah ayeuna nuju teu mikiran jodohnya. Margi di Sunda mah aya lagi biro aset yang sekre sanes biro jodoh. Kang nyarioskeun naon Kang?
Jodoh. Jodoh. Mohon. Cocok. Mangga bener. Saya teh. Sa, teuing. Lanjut, ayeuna patalekan anu ka 8 nyaeta aya ti Mairena. Min pami kuliah di bahasa Sunda langkung neleuban kana budaya, bahasa, kesenian atanapi kumaha. Kumaha cenah? Di Sunda mah tos aya bahasa Sunda, bahasana, sastra Sastrana. Sunda, budaya Sunda, tos aya kesenian Sunda. Komplit. Komplit. Di jurusan eta mun di himpunan, Di himpunan aya terus anu wadahan sastrana, aya lisenda, anu ngawadahan keseniana, aya sambada, anu ngawadahan seni teater jeung budayana. aya pancak suji. Eta ge ngawadahan lingkungan hidup jeung budaya Indonesia. Yang Pemacain. aya nu sejen-sejen seueur keneh. Ah, loba pisan. Penasaran? Cek IG-na. Cek. Nu saena eta mah. Salajengna aya patalekan anu kasalapan nyaeta ti saya teh Pamanah rasa. pamanah rasa Cocok. rek ieu namina. Kang cenah upami lebat bahasa Sunda kedah tiasa aksara Sunda teu namina ge diajarnya salarasna mah sadayana ge diajar gitu lebat bahasa Sunda teh. Malah ya nu rencangan abi mah nu teu tiasa bahasa Sunda tapi tos diajar mah nya jadi lumayan gitu tiasa. Biasa bahasa Sunda. Pami aksara Sunda mah nya sadayana ge diajar di dieu mah gitu. Dugi ka tiasa. Di himpunan aya wadahna nyaeta Sakola Aksara Sunda ti bidang akademik. Leres? Leres. Bidang sabaraha teh, Kang? Bidang 3 Bilang tilu. Pokoknya mah tungguan we eta prokerna antasan we. antasan we. Punten ieu teh ieu teh kaselangku magribnya netepan heula bieu teh. Mantap. Nuhun janten wangi eta teh tos wangi. Lajeng ka patalekan nu salajengna aya ti Teh Ranti Riyanti saurna teh kitu. Masuk pendidikan Sunda kirang lancar bahasa Sunda na eta kumaha Kang? Santona Kang ieu awalna kumaha? Wah, abdi mun disebat tiasa bahasa Sunda, wah jauh kirang pisan gitu. Margi abdi di daerah Jabodetabek anu domisilina ngangge bahasa Indonesia sa di dinten. Tapi tos lebet ka jurusan Sunda, wah semester 2 semester 3 teh tos wah mantap. Semester 1 ge tos lancar, tos bisa maca naskah-naskah buhun. Wah, eta mantap. Heureuy. Malah euna mah kirang lancar teh bahasa Indonesia nanya. Mun jadi aduh hilap bahasa Indonesia teh. Gitu. Ayeuna patalekan nu salajengna nyata aya naha ti isti. Isti. Naha aya ciri khas antara BEM Hima Pensatrada sareng Hima anu sejena. Nah. Di urang mah wah papadatas terang murenya saupieun dan karena dudulurana anu raket pisan nya dudulurana anu raket teh di Hima Pensatrada mah gitu. Nyeri hiji nyeri kabeh gitu teh Kang. Leres pisan. Nu kadua mun aya cangkring kujang eta teh perlambang di Hima Pensatrada tah. Warna mah Sunda Jaya. Nah, pokokna mah nu jaya di UPI teh Sunda. Sunda. Jaya. Mantap. Nu salajengna aya ti Erni Dwi password wifi sa DPBS naon cenah kepo eta mah mangga tiasa taroskeun ka kasa dosen Kang Tariana tah. Mantap. Salajengna aya di HD 31 nyaeta kumaha rasana jadi mahasiswa Sunda. Mun abdi mah pribadi mah jadi mahasiswa Sunda teh nyaeta reueus pisan gitu. Seueur pisan pangaweruhna gitu. Kang abi nya komo tiasa ngamumule deui bahasa Sunda tur budayana timbang Tapi rama. mah wah, pokokna mah ese dikenalkeuna. Pokokna mah lebat ka Sunda mah. Jadi pokokna mah kabeh elemen-elemen emosi teh ngahiji. Pokokna mah wah pengalaman lah. Komo dudulurana terbaik pisan eta nu saena. Nu salajengna aya ti Tresnaldi Aditya. Saurna teh Kang pamilebet Sunda, lulusana janten naon kada janten guru wae. Henteu saeur namanya. Saeur pisan alumni-alumni nu teu janten gurunya. Contohna aya nu janten penulis, janten sastrawan, budayawan, masa itunya. Jadi jurnalis. Aya seueur nu pokona mah lebet Sunda mah pasti rancage gitu. Jadi anggota DPR aya. Aya. Nah, nya nu Aya saena jadi eta. polisi aya. Aya Beneran. jadi polisi. Asli, sumpah. Salajengna oge aya ti saya teh. Nu salajengna ieu, nu saena. Cici. Oh, Cici. Saurna teh kumaha? Nah, aya aturan ngangge raksukan pikeun mahasiswa pendidikan bahasa Sunda. Terus nama aturan nu ieu mah teu aya nya. Taya dina aturan tertulis mah. Mung nya Sunda mah terkenal ku tata krama teh nya ku raksukana nu kedah sopan. Eta sih. Teu nya anu pameget teu kaya ngangge acing. Non? Jin sareng non sih acing pondok gitu. Pokokna mah kudu rapih mahasiswa bahasa Sunda mah kitu. Pokokna mah nyayeluyukeun jeung etika tata krama Sunda anu sopan, anu merenah. Pokokna mah komo pang nama kan jadi pendidik oge kedah sopan. Ngangge kemeja mun pamegat
mun istri ngangge kabaya ente ngangge nu sapantesna we nu Sopan gitu. Sajengna aya ti Irfan Badrul Z saona teh hoyong naros abdi sanestu sano di Sunda tapi nahanya abdi daftar polwan teu katarima wae. Heureuy. Bodor. Bodor kumaha barudak? Bodor ae tah mah. Bodor. Hanya lalaki. Hanya atuh pamagat daftar polwan. Kiraku we atuh. Next Next. Sajengna ti Vita AZDN naon teh Vita AEZDN. AZDF. Eta. Kang ari ospek jurusan bakal aya. Antosan we nya. Ayeuna patalekan nu pamungkas. Iya tah. Aya ti Kang Kriuda Dwiki. Oh, Dwiki. Kanggo ka akang-akang pernah teu gaduh cita-cita janten bumbu rujak lada atanapi gurih. Abdi mah hoyong sebelah. Mana abi amis. Nah, amis. Amis. Kumaha banget. Hatur nuhun anu parantos ngajengkeun patalekan. Mugia kahibur. Mugia kawaler. Terus Mugia eta bermanfaat kanggo urang sadayana. nuhun, bapak nama hatur nuhun kasadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunda. Sunda Jaya.